kita istighfar 3 kali kata astagfirullah. Tapi itu dihapus, ditembongkan kayaknya agak gara-gara belum. Yolo nu kieu si Ucu teh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Film Buran. Kali ini kita akan mengangkat apa? Cerita-cerita pokoknya untuk menemani malam minggu teman-teman semuanya. Ya, malam Jumat ya, maaf, malam Jumat ingat malam minggu ya, BG itu suka ingat malam minggu. Biasa aja belum mulai ya. Ya, dari konten sebelumnya ini kita akan yang kemarin itu kan cerita dari saya sendiri. Nah, sekarang kita mau apa? Mau langsung ke narasumber yang emang pernah mungkin ya pernah tahu atau pernah mengalami hal-hal mistis. Ya, pokoknya gitu ya, kebudu diceritain gitu ya. Ya udah, kita lanjut aja. Sekarang itu di mana sekarang? Posisi di mana? Sekarang kita ada di Pamoyanan. Pamoyanan ya, tepatnya di dekat KUA Kecamatan Kerapedas, Desa Kerapedas. Oke, kita lanjut aja langsung berkeliling. Ya, nah, biasa ramadi dia teh nama baheulanya. Baheula dukanya nya baheula sanya anu bercerita kejadian-kejadian nu pernah mengalami nya hal-hal nu dianggap mistis mungkin ya. Jadi teh di daerah nya sekitaran Pamoyanan lah gitu ya. Itu cuma pernah ke mengalami itu gitu. Ya, lumayan. Kedengar gitu lah uping-uping di Bandung. Serem sih. Gimana? Pernah sedikit-sedikit gitu. Saya sendiri mengalami. Nah, itu juga gitu ya. Mohon sekitaran pertigaan. Nah, mungkin Anda mau supaya lebih jelas. Kita langsung bertanya. Sungguhnya ke mana? Ke Alamat. Mohon. Bye bye. Ini rumah Alamat ya? Emang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngawagal. Aduh. Di marana teh? Mangga lagi. Biasa we. Tuju kurang kuriring gitu lah. Tuh mata clear itu karena mah. Ayo tarik. Mangga lagi. Alhamdulillah. Bae naon ya? Punten ngawagal ya. Hanya amang wae muka dia teh. Itu terus jeung bau datos kurang kuriring we. Malam Jumat biasalah yang kabut dah di bumi. Kuriring man ka dieu. Galau. Biasalah galau. Dumo ka taman tuh payunnya dengan age. Banyak eta galau. Tapi caritakeun ini. Ajak karena dia teh bareng. Kumaha tuh? Aya naon teh? Ya, teh kan nya jalan ka dieu teh ka Pamoyanan ka dieu. Heeh. Yang pasti jalan teh. Ciruatin pulang heula tadi teh. Belah mana? Ya, didinya tah pas pertigaan teh. Oh, gitu. Emut saurna teh pernah ya sok aya nu cangan nyaritakeun gitu nya di perjalanan teh ya. Aya nu ya lumayan disebut ya. Nah, gitu lah. Nah, gitu. Sieun nya tah. Oh, sieun. Atuh sieun kana kuno kitu. Cek. Nah, ya nu kaceritakeun lah gitu. Aya anu cenah dipegat tukang bakso pernah disegat cenah aya nu balik gitu. Anu naik ka motor aya nah gitu. Kan abi teh ngobrol-ngobrol sapanasaran gitu nya. Penasaran ka Alamat sih lah supaya lebih jelas mencaket bumina sebagainya gitu. Karena dia ya memang eta teh Gang hari cek carita kolot mah eta teh teu sulaya pisan, aya pisan nu ngaranna non ahlal gaib teh kitu nya komodina tentang istilahna rukun iman mah eta kaasup pisan iman kanu gaib teh kitu kudu percaya nya sabab eta sarua makhluk Allah nu diciptakeun anu henteu katempok ku panondohir kitu. Eta si Ece memang aya gitu. Istilah disebut nate kunti lah macam zaman ayeuna mah. Kun. Lamun ku zaman ayeuna leupeut aya disebutna pocong beretoma gitu. Gitu. Aya memang lage gitu. Mata kula sarompral lamun rek ka mana kudu tartib.
istilahna ulah nepikeun ka ngacaprak wah aing teu percaya kenyataanna geuningan ku ujang ka rasanya walah wah weuleung nya pikeun ka geuring nangtung gitu istilahna teu geunah dahar gitu tah eta teh memang gitu lamun ku ayeuna angger istilahna eta sok dikuah pasti hirup urang teh bakal owah gitu makana hidup sadaya salaku non generasi ulah wani-wani istilahna ngaremprak karena rarangan-rarangan anu diatur ku kolot disebutkan pamali teh lah gitunya atawa naon sompra eta teh memang urang kudu dikanyahokeun gitu naon nu ngaranna pamali gitu sing hade liwat di nu guam geum gitu sana nu hara-haraeun urang kudu sanuk-sanuk gitu nya contoh misalkan urang kieu misalkan di jalan teh pas istilahna eta teh tangkal kai gitu dikihan tah sok mah ge sok nanya bari heureuy nah kunaon namun kieu sok ditungtungan ngabiri-gidig jawab gua anjeun naon dah eta sok aya nu noel sebenarnya mah sok gitu kan sok kitu nya komun nangtung benernya bener aya teh silsilahna sok aya nu noel masa kalian jeung modalna ih kumaha gitu tapi itu benar sok nah teh sopan teuing teh aing keur cingogok ku sia dikihan kitu eta teh nu sabenerna mah kitu atawa aing keur ngaliwat sia kieu matak sok aya paribasa ya anu nyaho mah gitu awas nikah bisi kakean kuring-kuring teu tahan yang kieu kitu tah lalakana gitu sarua da itu ge makhluk Allah ujang misalkan dikihan moal ngeunah mah moal mah kurang dikihan ngamoal coba eta kudu kurang ditartibkeun nya kitu ayahna komo anjeun masalahku naon pamimpin tina grup naon eta teh grup teras bacanya sok diajar tertib dina masalah adab-adaban hirup jeung kahirupan rek dagangna rek tanina sumawona lamun luat-liwat tengah peuting nya atawa sareupna itu sareupna atawa sanekala da urang kudu apal itu jujutan naon disebutkeun sareupna naon anu disebutkeun sanekala teh kitu nya da cepol nah nu ngaranna sareupna teh nyaeta waktuna batur bijil atawa liar urang liar liar tamprok nah gitu nya eta patanya-tanya komo anu ngiru mah nanya gitu tah wayahna gitu tah tempat anu hara-haran teh nya salah saijing tadinya nya deket gotnya dirinya pertigaan nu bieu lihat aya meringkap punuh tempatnya dia teh gitu naos teh gitu tah salah saijing dinya terus nu belah kidulnya deket eta jembatan nya jembatan naon eta teh Kawalipan tanu belah dituna tuh nya deket rungkun awi deket Pasamrun nya kebon manonok nah didinya aja karasa masuk liwat kadinya kan tah sing hade ate sing tertib gitu nya arulah nepikeun ka urang nan baluas atawa soak mah nu kitu mah lamun urang soak kah mungkin nuturkeun ka imah asa katangsa kitu mah kaajana Fatihah we tong nuturkeun nya Fatihah ti kami moal daekeun ngaganggu cirining ketika urang macakeun Fatihah cirining urang hormat ngajenan ka pada makhluk Allah itu nanti sangat nanti jang pohode oh nah habis syukur ya cager bapak alhamdulillah gitu wayahna iya saya pohode ajin budak sa mangapun apa kan nah jeung bapak dipud diralatnya gitu mata ke bahasa eta teh kudu tapi ketika urang aya nu nanya saha ngaran bapak mangap tah berarti didinya alona ada amang amang yang alo tah teh saha bapak gitu tah eta sarua jeung katartiban tentang hirup gitu meureunnan naon deui pokoknya eta tadi teh kadete yang jelas gitu karena urang mah berdoa teh banyak sok sarompra teh ya yang tadi teh di mana wae di mana wae sarapna gitu ada mah jelas meureunnya habis
berarti orang tuh sering melakukan kesalahan lah gitu. Sarua kan aya dosa teh ka pada manusia, oge dosa teh ka pada makhluk manusia. Teh makhluk Allah nu sajana anu katingali jeung kanu teu katingali. Pang-pangna kanu teu katingali kitu. Mata loba nu kasarurupa. Ah ieu mah ning aya nu gering di lemur sok aya dijampekeun misalkeun ka amat naon gitu. Ah ieu mah cenah kasarumahan cenah atawa katumpangan. Paluhun. Nya gitu. Nu padahal tadi teh urang teu sopan liwatna. Sompral dina ngomongna gagabah cenah gitu. Kitu eta teh nu jelasna mah. Nya sok anjeun komo ngarorak keneh sok gali deui potensi anu can kapangi ka ilmu mah lain kadar di sakola hungkul atawa non di pesantren nya di lembur sakatun di kebon di sawah atawa di leuweung eta pasti bakal boga ilmu mangi ilmu nya papacok para eta mah bakal jadi ilmu bakal urang sarua jeung katartiban gini dipacok orang teh kieu bakal jadi itu jidnya bukan terjadi nyeri nyeri Nunggu kita mau nyeri lah karena jadi ilmu gitu bakal jadi nyaho ngaratnya nyeri nak dipacok orang maka ketika orang ngelek nyiwit batur ciwit kelawak sorangan tak gitu ya coba ciwit sakitnya dan insyaallah tanu belakang nanya ayat got itu solokan mohon tadi dinya mah komo dah si ece na teh dua deui nya teh nu belah jeung nu belah dituna got teh dua ban nah keca katuhu eta gitu anu katuhuna anu kasawah eta bagan kod itu kalau bakal legok kod itu kebancuy ulina teh tugasna anu kadi maka dinya kada anu bakal dijieun sakola kadinya tadi dinya kan aya penembahan dinya di makom gitu aya makam penambahan kolot gitu punten awal belum jadi kalau kacai nya sok dah bismillah aja sok bismillah ada aya nu nanya di ngabili giding gitu nah gitu aya di mana sekolah kuliah geus entos we dambal ketika dia teh enggak bodak teh ngariung teh ka dia langsung nah gitu ya syukur atuh aya kitu mah sing hasil si sukses usahana dia teh si ece aja itu kumaha eta si ieu nu jelas nama kieu eta aya si ece gitu teh si ece teh kan baheulana teh cenah ya gitu nya aya apa bener mah teu nya baheulana teh beureun aya salah hiji awewe kitu nya di rogahala non gorombolan lah gitu udah ganana nya dipaehan gitu tah sukma nate atawa kapanasaran nate can dijinekeun atau can disampurnakeun tah nu sok marah kayangan teh nu kitu hayang disampurnakeun gitu sekolah nah gitu mah sok ngawenehkeun hayang ditanya gitu atau hayang urang dahar batuk yang dahar maka sok aya paribasa ngarwahkeun gitu ngajenan gitu teh jangan ngendek dahar gitu komo ujamangan ngebon di mana di pangyotannya memeh dahar teh sol heula kana uyah ngarwahkeun gitu nya tadi nak bahan ieu teh loba panyakit ku uyah mah bakal jadi cager moal asup kana awak jadi ubah jeung bakal loba rasa dina awak urang teh lamun daek nyocolkeun curug kana uyah gitu rek kunaon we rek kieu saulah kana ditutkeun gitu nya punten nya bade tumaros pengalaman Aah kitu pernah teu ninggal nu kitu mohon nya aya mata diobrolkeun oge jid gitu ningali langsung kieu mah padeukeut henteu komo istilah sasaman mah gitu har pernah gitu mata seprada ngagabeg amun aya nu bodas teh gitu sing goreng gebog bahanna gitu ya Allah gitu astagfirullah nya buru-buru gitu urang astagfirullahaladzim wah gitu ulah kikituan lamun bisa mah tapi dak kumaha atuh da nya urang sok kadang kabur pangajian jadi wah gitu mana daeng keula itu ngomong sapis ka mana teh cai teh li sapis mah dia teuing teh mandi gimana nih bilang nah sadar sampai gini jadi gua
gitu nya istilahna ketika aya anu leupet atawa anu si ece gitu nya pangpana kieu detia pun nu bodasnya tepati galak nya tapi aya di heureyan mah bakal galak gitu nya lamun maneh anu beureum gitu nya gitu wujudna gitunya pakaianana gitunya sawai buk mah gitu dan tadi dari boning nggak boleh ke salon Kan usul balamnya usul salon. tah nu beureum mah ya gitu boga barudak di BIC gitunya ngaranna si Bukori babaturan Roni keur tugas eta mah bahkan ditemongkeun ka fotona da can dihapus banding hayang bukti bisi akun-akun manehanana dipoto di juru di deket rumpun awi eta meuni heser mundur lempangna teh durah nahan ya kos anu nahan bikin ka istighbar 3 kali ka astagfirullah tapi itu dihapus ditemongkeun ka nya aga ngarana gulu ulah nu kieu si ucu teh beureum panonna bajuna beureum tah eta mah lalakonna teh hiji awe nu diperkosa ditandasa karena kate dipaehan ditandasa Sadis ya. sadis ku namanya nya diperkosa nya dipaehan tah domba kapanasaranna teh jadi gede amakna teh gitu jadi we pakaian teh beureum Betak jadi beureum amarah tadi. amarapan jadinya dikenakan baju jadi salah sahijina kitu lalakonna teh gitu tapi aya wae versi nu sejen eta teh gitu da meureun berita teh lain ti saurang gitu nya anu jelasna mah eta teh anu lalamutanana anu masih keneh panasaran gitu can aya anu istilahna disampurnakeun can sampurna ai mautna mah sampurna da mungkin ruh balik di ka alam dunia gitu kecuali ku secara nan kudrat irodatna Allah Subhanahu wa taala tak itu terus lamun anu paeh ngagantung salah sahijina jadi leupet atawa genarawo eta teh gitu beda deui lamun mautna istilahna palin ku caah atawa titeulem gitu tah eta mah syahid gitu lain ngahajam malid jeung sorangan Syahid dia Ucat baru syahid Sampai mati syahid jadi. pain teu ripun Bade naros deui selain video di mana wae. nah itu menjadi sieun ya pesnya balik kumaha buat ya jadi ngalih balik mah kalau mana balik di Bakan Kiara aya jembatan mohon tah di tajuk belah dia dekat almarhum Wadodo apa tah didinya gitu kebon Cipeuneuy berarti nya mohon ya dekat tembang bengkel kang tebatan terus anu di Babakan Kiara di pentas deket Pangisangan gini aya cai panti ieu cubluk anu langsung aja naon eta dihana ya cai gitu tah didinya aya tangkat pisitan Mana? deket sisi cai Presiden. Bakan Kiara pentas tadi dia sok aya gitu liwat teh kadinya ka curug Cikalapa nya tah pamentasan teh penglewatan pangliwatan teh terus meureun naik ke belakang tah hareupeun desa aya 2 pendesa pisan domba Balik ke mana nih desa liwat tadi. agar gitu terus dumuk aya di sana model di makom gede mah yang geus dumuk tempatna sok lain tempatna geus dumuk sok aya wae tadi di pindah ya oh pindah gitu pindah deh kadinya ke Cikuripan tak itu merenya melihat ya mah sing tartib rek liwat dan dumuk ka Pasir Kuda mah sama nagara anu saja mata disebutkan Pasir Kuda ge aya hiji nagara anu teu katingali ku urang gitu aya nu sok kabut lainnya di jalannya pas Japan teh. pokona Japa lain lewat Japa sok aya wae kabut didinya tah didinya itu sing hades sing tarik ulah tarik teh motor teh kadang-kadang katampo kurang lamun kena
kata di kucilaka jalan itu jadi dua pas ningali teh gitu padahal ngurusuk nanti kak kebon jeber abi ngalaman di Jongko eta geus dumuk di dinya mah dumuk itu tadi aya saha jika teh dibejakeun gitu ting urang mana we teh sarupna teh anu sarupna gitu aya anu di dinya gitu mata di dinya lamun teu takbir laksona di dinya mah gitu ayatnya urang Ciloji mau di dinya teh tadi dinya hiji terus anu deket nu kanang hayam deket pom tadi dinya pokoknya anu hara-hara mah sok loba di pertigaan hara-hara Pangkalan tah gitu Pangkalan sarua gitu ge sarua tempat mangkala di pertigaan mana di pertigaan mangkalna di Wadudu gitu gitu tak itu nya wayahna bager urang kudu nyekel karena adab-adaban tradisi kolotnya anu ngaranna pamali nya anu ngaranna sanekala teh urang kudu apa sanekala teh ulah mangkat lain wayah gitu nya nu sareupna ulah mangkatan lain wayah gitu dur mau maghrib urang mah asup ka masjid salat gitu ka karak mangkat ulah ieu mah tungtu nama maghrib teu nepi ka ditu tujuan teu gitu ternyata nu kitu sok mawa cilaka kana awak sorangan teh nah murinding suganda murinding datang gitu. balik sih tapi mau balik yakin we kalau gitu Aduh, sekali harian gitu. jalan ieu jam berapa gitu dah Bahasa penglibatan hungkul itu. kan bae justru urang kudu liwat mah nyari cicing mah di dieu kena nyaman nya gitu bismillah ya lamun rek mangkat ya nya terus dumuknya subhanalladzi sakhkhara hadawa mukna minal mungkinin mah gitu mimitian bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad ditambah bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata insyaallah insyaallah disalametkeun asal urang yakin ka Allah gitu Jin pun bae masalah profesi gawe di mana rek kumaha ge penting halal gitu rek leutik rek gede ai haram rek nahaona itu urang mah halal sabab urang bakal hirup teh bakal rumah tangga manya dibere kanu teu bener gitu nya nah yang moga pamajikan teh geulis teh luar dan dalam atuh servisan yang bagus anak pula dan dindun gitu ya insyaallah lah gitu urang lamun arek nempok heug alah hayang ditinggalikeun mah gitu Aduh. cakalannya bobogaan itu sieun mah bae gitu eta mah hara ulah lah gitu da batur ge makhluk Allah ulah haru ganggu nu jelasna gitu nya masing-masing lah nah gitu nya karena yang si Edi teh tos kan deui ngapung di dia ya. Nah, kalau pengalaman mereka ngapung di dia. kabar penting kan balik sorangan mah da sieun urang Ya kalau balik deh. mila sorangan mali kita nyaritakeun nu karari terus penting jam 11 bae teh tereknya tere jam 12 mah jo nah datang uka mah bisa mangkat bisa balik ampun teh encong balik gitu lah anya. nuhun ya Mungkin mana mungkin melang di jalan nih kan kita. Ya barang lah gitu dina motorna tukang Bila kau memang yang diantar ku bahaya kan bener ya repot gitu. Karena uinya nah gatuh aya kitu mah hampura lah naon apa yang nanti terus aya nuhun sabiasa sing salamet gitu sing hasil nu dimaksud dan naon atuh amat teu bisa naon itu kurti barang bisa ngobrolkeun sabisana kanyauna tuh tunu bisa manfaat seueur kalau sebenarnya tadi urang mau sompral deui benernya kana mah biasa sompral di mana wae ge dijaga sopan santuna mun misalnya kemana wae waduh nerap tadi itu dijaga sopan santuna katartiban hirup jeung kahirupanana kan di naon teh hiji ka naon teh oh kumaha itu
kan gitu nya hirup nu ngahirupkeun gitu nya awas nu ngawaskeun urang kudu apa gitu saha gitu nya urang mah langsung we ka Allah Subhanahu wa taala yakin percaya ke Allah gitu nya keun bae kenempongan wae langsung we baca Fatihah tong nemongan urang leuwas gitu we lah gitu Cian mah keburu gitu. Keburu ngek. Ada mah healing tuh halangan. Oh, sawas. Ayo tuh bisi penting jangan setengah 12 nih kan ketemu ge. Jadi balik ada jalan di situ. Beral sing saya. Aya untung namanya ka dari eta jadi milu kan. Jadi otak tulungan. Rek ngendong cenah kagok sieun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.